Naon ciga nu kasinan kitu? Ngaruaskeun. Teu apa dewek saha? Heueuh teu apa matak dewek nanyakeun oge. Jeung tujuan ka dieu rek naon? Ke. Si lain kudu apal. Dewek teh juragan euy. Oh, juragan. Terus ka dieu bade ka saha? Tujuanna rek naon? Dewek di dieu rek meuliean tanah. Rek ngabangun gedong-gedong anu arelit. Tah, si lain salaku hancip di dieu kudu ngadukung ka dewek. Lamun si lain ngadukung ka dewek, tina hancip engke bakal naik pangkat jadi security. Oh, iya juragan anu rek meuliean tanah di dieu teh. Dewek mah sebagai hansip anu terhormat di dieu teu satuju. Nah si lain teu satuju. Kuduna atoh si lain teh euy. Ieu kampung ku dewek rek dibangun ku pangbangunan anu marewah. Ah, pokona mah teu satuju. Ceuk si Ogut oge, jalma nu kieu mah kudu ditolak. Hancip model kieu tah. Nu moal maju-maju teh. Geus ah. Sari kaya kemang aja. Emak, bade ka mana? Ai geuning Bu RT. Biasa geulis. Mama ngajak-jakeun tuur ieu teh. Nya sae atuh pami kitu mah supados sehat. Oh naon deui atuh Neng? Mama kolot geus. Nya mah berenang mah teh ngajak-jakeun ka ditu ka dieu kan. Kela mah aya bada bekeuneun. Ari Bu RT. Aya keneh maksud gaduh bebene alias caroge. Atunya hoyong emak, pami aya pamagetna mah. Da teu raos atuh janten jana teh ah. Tah kitu kisan bener tah. Kitu pisan Neng. Malahan mage ayeuna teh keur milarian. Milarian naon ari emak? Nya milarian pisalakian atuh seneng. Nya teh lepat ku kupingan kitu abi teh. Nah kumaha kitu? Nya pan emak teh sepuh. Da teh jeung hoyong nikah deui. Kedahna ge abi anu nikah deui mah masih anom. Amuing. Mahina teuing ka mah teh. Ya, kieu mah teh masih kada cayan. Baheula mah tah. Keur ngora. Wah, dararatang ti kidu, ti kaler, ti wetan, ti kulon. Nu gareulis teh, nu karasep. Wah. Atuh da benten emak. Kapungkur sareng ayeuna mah benten. Naon bedana? Baheula emak keur parawan. Ayeuna emak keur kikieu. Sok ku Neng. Bandingkeun naon bedana? Ya sok lah kumaha emak. Ku abi mah didoakeun emak si engak-engak kengeng jodoh. Amin. Tah kitu atuh. Lain jeung panggih jeung emak. Ngaran Bu RT. Jiga anu sieun kasaingan. Padahal badami jeung emak. Urang nean salaki anu beunghar. Lain kitu. Kudu mah pisan. Sieun kasaingan ku kolot. Ih, amin. Aya naon monoal? Kukurawokan situ juga di leuweung wae atuh. Bahaya Gut, bahaya. Bahaya naon ari si laing, Udi? Jelema anu kamari ku si laing diobrolkeun teh aya di kampung ieu. Saha nu rek meuliean tanah di kampung ieu teh? Lain. Heueuh. Anu ieu teh genut kitunya. Terus make kacamata digantung. Heeh, siga gitulah jelemana mah, nu genut anu sok make kacamata. Terus panggih jeung si laing dia kumaha tah? Nya ditolak atuh Gut. Soalna lamun eta juragan jadi ngabangun di dieu, wah, jabatan dewek terancam atuh jadi hansip teh. Alus di. Dewek satuju tah. Soalna lain si laing wae nu karugian. Justru sakampung ieu bakal karugian lamun eta juragan tapi kan ngebangun perumahan di dieu. Dahar di mana cobanya? Bener? Tah, ku ayeuna kitu, si lain kade ieu kudu tindak kanan euy.
sing lempeng jeung lahaula. Ha, dewek mah lencing tina kanan deui. Rek silaturahmi. Naon ari si laing mah kajeng silaturahmi. Beneol. Aduh, Udi sia mah taranggeus mah bonool. Lamun dewek boga hancik podaya kieu, can maot mau ka dikubur da. Lieur nu sirahna ge. Ah, Ke. Hirup kene mawa ka dikubur. Nya heueuh atuh hirup kene mah nya dikubur nya. Ah, gehel aing. Aduh. Gawat ieu mah ye. Lamun teu pikeun ka jadi eta juragan. Malian tanah di kampung dewek. Bisa bahaya ya. Si Hancip kade ya. Kang Ogut tujuh naon nyalira wae? Neng Marni. Muhun biasa. Nuju ngeuskeun pikir. Ari Neng Marni tumben teu sareng Neng Sari. Pugu pada nyamper pada latihan. Oh, tah kitu. Satuju pisan Kang Ogut mah selaku tetangga. Sok kedah semangat tong kendat-kendat kana latihan mah. Muhun atuh Kang. Neng. Pami acara di kampung urang teh. Iraha eta teh? Kaping 17 Kang Ogut, insya Allah nu baris direah-reah ku para penari nu mika cinta kana seni jeung budayana. Wah, sakedap deui atuh nya. Pami kaping 17 mah. Kieu Neng. Ogut mah pokona ngadukung 100%. Mohon tuh Kang Ogut kedah eta mah. Nya atos atuh mani ti payun bade nyamper lasari saketenan bade latihan. Mangga. Kalah. Saketenan bade titip caur nya. Ka Neng Sari, salam kitu ti Ogut. Cie, nya atuh Kang Ogut ke diwatotkeun ka Sari. Mangga Kang Ogut. Mangga Abdi Jeng. Aduh. Alhamdulillah sekarang deui tanggal 17. Hibing itu ka dieu. Ait. Kehel. Mang Kardi, eta rarai kunaon ngarebeg kitu? Bebeb Sari. Teu kunaon naon ya malah biasa laki mah tuh. Teu kunaon naon tuh. Emang teh nyeri kitu. Eta nih harejok kitu. Kunaon eta teh ribut. Biasa sakit mah teu nyeri. Ieu kamari aya masalah jeung si Ogut. Da lamun teu karunya eta si Ogut behak teh ku Kardi teh. Ribut jeung si Kang Ogut. Terus. Si Kang Ogut teh kunaon naon? Lah kumaha kakana nyakeun si Ogut? Ari Bebeb Sari teu karunya kana kayaan Kardi ieu. Aduh, Cenah tadi teh kunaon naon? ari Bebeb atuh lumayan we lalinu sakieu mah. Nya sok atuh ngagawa ubaran. Abi ti payunnya bade milareun Kang Ogut. Beh. Bebeb. Ari si Bebeb Sari, si Ogut deui nu diuruskeun teh. Kieu cara mah si Ogut kudu bubuk ieu mah ye. Pikeun teu ngahalangan cinta jeung rencana dewek. Kandon ka mana asal teh? Jikana ieu mah ya. Gaduh tanah nu bade diical ieu mah ya. Punten. Bade tumaros. Manawi di dia aya anu bade ngicah tanah. Atanapi
Ece nu bade gicatana. Punten. Pami akang teh sahanya? Oh, hilaf. Nepangkeun atuh. Juragan Jumanta, juragan tanah di kota, anu paratos kakoncara. Oh gitu. Pami kitu mah atuh kaleresan. Abdi oge di dieu teh selaku Bu RT di kampung ieu. Oh, itu Bu RT. Punten atuh Bu RT ah. Kieu ieu teh. Mama Nawian, Bu RT tiasa ngabantos ka juragan. Yang ngabantos naon maksudna? Kieu teh. Juragan teh kayak utusan kanggo meulieun tanah di lemur ieu. Di kampung ieu. Kitu. Oh, perkawis eta. Bu RT mah kirang uninga atuh juragan. Nya ari juragan ngagaleuhan tanah di dieu teh kangge diangge naon? Kieu teh. Maksudna teh bade ngabangun perumahan elit, perumahan mewah, gitu itu. Tuh bahkan upami itu diical, bade di nama perumahan mewah oge, gitu. Duh, perkawis eta mah juragan kirang uninga. Soke pilarian ku juragan nyalira. Mangga ah di kantun heula. Kek. Kumaha itu aduh. Aduh. Kadesya. Legok. Aya naon atuh mah geruan kardi. Aya naon sate deuleu atuh. Ai semua jeung ngaliwat teh punten kitu. Kalau teh. Pura atuh mah. Sukan teh nini dia gitu. Olo. Mahina sa kaing mun disebut. Nini sagala. Naten deuleu ya. Ai sakitu ngajigir kieu. Kek. Kunaon banget maneh? Kuat 3 boboy huy kitu. Teu kudu yang apal mah malah. Ieu mah urusan anak muda atuh mah. Geus biasa kardi cegah kieu mah. Di mana we wawalas mesuyang. Tah kitu. Mata kudu ajen. Kasasama. Komode ka kolot mode kieu. Lah, ieu naon urusan jeung emak ieu teh. Jelas-jelas banget kardi anu cigah kieu anu bangep. Nama anu kudu riweuh. Ah itu. Mata aya nama hukum nyata deuleu. Nya. Ih, naon urusan jeung emak. Jelas-jelas banget kardi anu bonyok genyur kieu kamari ditenggelan ku si Ogut. Hah. Tah eta aya nama. Hukum nyata deuleu aya nama. Mata kudu ajen jeung sasama. Oge ka mode emak kieu deuleu. Tengah kakak lieur ngomong jeung nini mah. Ogut ini tah. Deuleu itu. Dasar si balokokok. Dasar si preman pasar Tiisen sebelagong. Di papatahan teh kan ukur. Ngalawan Mesya. Lamun teu ini paling di hompet sekolah ajar. Setan sia. Nah, juragan. Kamana wae ku kardi teh angan. Ieu kumaha pertanggungjawabanana ieu beungeut kardi nepi ka bonyok ieu. Tenang. Silaing tong pani. Masalah beungeut silaing gampang bisa dibawa ke dokter. Nganu jadi masalah kumaha carana bisa nyingkir ke si Ogut. Eta. Lain tenang juragan. Kudu nama pas kamari dewek eleh teh juragan maju lain kakak lompat mundur atuh. Ya, dewek kabur teh yang lebatkeun diri. Jang naon dewek percayakeun ka si laing atuh. Ya, jangan kubar ka dokter ka itu. Cukup segitu ge.
Tah lamun kieu dewek bisa dipertimbangkan kieu mah. Ngeunah ame duit keur hujan kieu. Masalah hujan mah teu jadi masalah. Nu jadi masalah mah kumaha carana si Ogut bisa leungit. Cing mana boga ide teu? Tah. Kumaha lamun Kardi dek nyangan balad keur nyingkirkeun si Ogut. Tah. Ide alus cemerlang tak otak seuing. Aya mah. Aya. Kardi boga balad preman. Ngesidik sangar lah. Mun kitu buru bawa ka dieu, tong dikekeun deui. Siap juragan. Ayeuna keneh ku Kardi dilaksanakeun. Kardi dek nyangan balad keur nyingkirkeun si Ogut. Tah kitu euy. Ngaranna Reman. Lamun kitu mah jing buru ayeuna geura ini seuing. Geus dah. Ayeuna keneh Kardi nit nyangan. Heuh jing itu buru-buru. Nuhun juragan. Hujan deui teh jeung di mana wae sia. Aduh. Ampun ieu mah ya. Dasar Reman kampung dah. Iya, di lembur, tika ti isun kieu. Jika di kuburan, carape jeung naon. Nah, jiga Neng Mila eta. Neng Mila, nuju naon eta teh? Bu RT, kadihang ya, kadieu. Nuju naon Neng Mila teh di dieu? Iya Bu RT, aduh istirahat, capek. Bu RT mah, menit teu apa? Apan Neneng Mila teh dagang barang-barang branded tuh. Gitu. Naon wae antawisna eta barang-barang nu ku Neng Mila diical teh? Bu RT, pokona mah di Neng Mila mah segala aya atuh. Pokona mah naon Bu RT nu dipikayong pasti aya. Ready stock pokona mah. Sae atuh kitu mah. Atuh sanes ge Neng Mila. Hebat. Kala. Ari sagara aya mah beuneunan. Di da oge aya. Nah kumaha ari Ibu RT. Dina aya dudana oge. Moal ka Bu RT keun atuh. Apan Mila teh randa. Atuh kitu mah sami-sami randa urang teh. Atuhnya heueuh urang teh pan randa ieu teh. Lain rasaan mah Neng Mila teh da curintik ieu teh tingali bibir amu cuy. Anting segede pelak serban. Ieu bulu mata anti badai, tapi Neng Mila teh randa. Heeh nya. Rasaan mah atuh da ece oge geus kurang kumaha ieu teh. Geus segala diterapkeun nu aya oge. Tapi nah kiki jeung kieu we nya. Geus lah Bu RT, apa ning sok aya paribasa, jodoh pati bagja cilaka mah geus enu katur. Nu penting mah urang mah sehat we walafiat bahenol selagi bulu mata Neng Mila tetap curintik bibir amu cuy seperti gincu. Heeh nya bener aya nama atuh. Bener geus kitu. Nu penting mah ece ge sehat. Walaupun memang ayeuna rohani mah aduh. Jasmani mah sehat neng ngan rohani na yeuh.